ilmu teh nu eueuh di maneh gerak teangan, nu aya di maneh gerak pake ngan omat ulah di aku. Salian ti ulah di aku dina nyucruk ilmu nyupri pangarti urang tong nyabelah. Artina di mana geus ngaji lahir tong eureun tong ngarasa geus nepi tapi tuluikeun kana ngaji batin. Sabab setiap aya lahirna tangtu aya batina. Setiap aya luarna pasti aya jerona. Ari ngaji lahir contona setiap jajadian pangeran anu maujud di ieu alam dunya eta teh mangrupakeun ayat kauniyah. Nyaeta ayat-ayat pangeran anu teu tertulis anu eueuh rengkolna. Ieu sakabeh anu maujud di alam dunya ti mimiti tek-tek nepi ka bengek saperti angin caitan seuneu gunung-gunung laut walungan sato jeung tatangkalan eta teh bacaun wungkul eta teh kajieun wungkul. Lamun maneh maca jeung napakuran kana eta ayat-ayat pangeran anu tertulis eta mah disebutna karek ngaji lahir. Ari ngaji batina kumaha? Ari ngaji batina nyaeta hasil tina ngaji lahir nu tadi, hasil tina maca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat anu eueuh rengkolna balikeun kana diri maneh sorangan. Mudakarohkeun, padungdengkeun, dialogkeun jeung nu aya dina jero wujud maneh. Sing nepi ka eta ilmu lahir nyaeta hasil tina maca ayat-ayat pangeran anu teu tertulis tadi tepi kana rasa urang anu sajati. Sabab kalolobaan jalma di zaman ayeuna ngajina karek nepi kana rarasaan. Ari ngaji anu nepi na ngan sabatas kana rarasaan nyaeta diantarana ngaji anu make cara doktrinasi kognitif. Ari doktrinasi kognitif teh beja dibejakeun deui. Jadi ngan saukur mindahkeun beja tina memori otak kana memori otak deui. Teu nepi kana hatena mah, teu nepi kana rasa nu sajatina mah. Dari mana teu nepi kana hate, teu nepi kana rasa nu sajati? Hartina eta kabeneran teh sifatna can absolut. Di mana teu absolut moal bisa nyaangan kana hate nyaeta tepina teh kana rarasaan. Kadituna moal aya dampakna dina urusan pangabdian, dina urusan nyampurnakeun kamanusiaan. Geus loba contona nu kitu mah. Pansok aya oknum
anu gelar nama sarjana agama, gelar nama master agama, gelar nama doktor agama, gelar nama profesor agama, ngaku nama ustad, ngaku nama ajengan kiai jeung sajabana, tapi kalakuanana curaling. Apal curaling? Curaling teh sok daek pulang paling. Pantes saeutik proyek Al-Quran, proyek masjid, proyek madrasah dilegleg, dikorupsi, dipake makaya. Aya teh kitu. Tah eta teh oknum. Matak cokolot urang baheula mun ngaji tong kaluar tina diri teh kitu. Da sabab lamun kaluar tina diri mah diantarana teh kadinya jurusanana nyaeta agama ngan saukur dijadikeun kedok pikeun ngalak rupa-rupa kauntungan dunya, pikeun nipu batur, ngabobodo batur, pikeun minteran batur. Eta ngan serat eta buahna teh tina doktrinasi kognitif mah diantarana. Salianti kitu doktrinasi kognitif mah anu nepina kana rarasaan mah sifatna teu absolut, hartina beunang keneh digugat. Contona cik ari panon poe biji ti mana? Tiwetan, bener tiwetan. Ceuk saha panon poe biji tiwetan? Ceuk ujang. Ari ujang ceuk saha? Ceuk deui. Taeta teh bisa kene digugat ku ilmu palak. Ceuk ilmu palak mah panon poe teh teu bijil. Da sabab dina kanyataanana mah bumi anu nuih mengitari panon poe. Jadi ceuk maneh panon poe bijil ti wetan. Cek ilmu palak mah panon poe mah teu bijil, tapi bumi anu muih mengitari panon poe mana nu bener. Tah gitu. Jadi eta teh ceuk rarasaan, heueuh ceuk rarasaan mah panon poe teh pan bijil ti wetan unggal isuk. Jadi ngaji teh kudu jeung jerona. Artina ilmu ti luar tasarupkeun ka jero kana diri pake ku urang pikeun nganyahokeun nu aya di jero wujud urang sorangan. Aya naon jeung aya saha? Sabab ari ilmu teh cahaya. Tong dipencrong cahayana, tapi gunakeun eta caangna pikeun nyaangan hate urang supaya ebreh kana kanyataan diri urang sorangan. Ada orang teh apal teh ka diri urang sorangan da kusabab diantarana urang ningalina poek keur dina kaayaan poek. Di antarana poe ku ilmuna. Padahal eta teh jalan pikeun nganyahokeun pangeran anu jadi dasar dina manusia mun erek beragama. Jadi mun neangan ka pangeranan kaluar tina dirina sarua jeung maneh neneangan seuneu bari mamawa obor. Itu
matak cek kateranganana oge wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kadieuna man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu, man aropa rabbahu faqad jahila nafsahu. Jadi pake pikeun nyahokeun diri, sabab mun geus nyaho ka diri kadituna bakal nyaho ka pangeran. Di mana geus nyaho ka pangeran mangka urang dina hirup bakal aya peningkatan. Di antarana nyaeta orang bakal ningkat tina rarasaan kana sajatining rasa, kana rasa anu sabenerna. Jadi sing nepi kana sajatining rasa, sabab eta sajatining rasa anu aya dina wujud maneh teh mangrupakeun hakikat tina Rasulullah, tina utusan Allah anu di departemenan ku Muhammad. Ta eta nu bakal nyaksi kana hade jeung gorengna sakabeh perkara anu aya dina alam, nyaeta alam wujud, tegesna wujud maneh sorangan. Jadi wujud maneh teh ti detik nepi ka detik teh aya nu nyaksian. Sok geura rasakeun ku maneh, dina diri maneh aya nu teu biunang dibohongan. Sok sanajan sakumaha bejadna ahlak maneh, sok sanajan katingalina maneh suka bunga dina kamungkaran, sok sanajan maneh bangga jeung jumawa dina migawe berbagai macam dosa, angger we rasa maneh nu sajati mah eta nu di jero mada sabenerna mah ceurik. Batin mada kasiksa kalaku maha oge, teu narima nu sabenerna mah mun dibawa kana kajahatan. Tah eta nu kudu disaksi ku maneh teh, sabab eta nu nyaksi kana tekad ucap lampah maneh. Syariatna nyaeta ka Muhammad bin Abdullah, sedengkeun hakikatna mah nyaeta kadinya. Jadi maneh kudu nyaksi kadinya, sabab eta nu nyaksi ka maneh. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton latakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya kitu deui kami geus ngajadikeun anjeun umat anu siger tengah, supaya anjeun jadi saksi ka manusia, jeung supaya Rasul jadi saksi ka anjeun. Kitu cek keteranganana. Jadi Rasul nu kudu disaksi ku maneh, Rasul nu nyaksi ka maneh teh syariatna aya di bumi ngaranna Muhammad bin Abdullah, hakikatna aya dina jero wujud maneh sorangan ngaranna sajatining rasa. Tamun ngaji bisa nepi ka dinya, nepi ka Rasul, engke eta Rasul nu bakal nuduhkeun maneh ka pangeran. Kadituna maneh bakal asup kana makom la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Eta makom anu kacida luhurna. Jadi eta teh la haula teh kalimah kaluhuran, kudu nyaho tong ala kadar maca wungkul. Watakna nyaeta maneh bakal bisa kana ilmu ngaleungit. Ngaleungit lain sembarang ngaleungit, lain ngaleungit wujudna, lain ngaleungit tina paninjo batur, tapi ngaleungit
ngaturkeun pangakuan. Eueuh nu di aku teu bodo-bodo acan. Sakabeh nu aya di maneh jeung maneh-manehna eta sadayana kagungan anjeunna, gerak jeung kudrotna nu anjeunna, catur dia panca indra, nafsu akal jeung sajabana eta anu anjeunna, ilmu nu aya di maneh nu anjeunna, rezeki nu aya di maneh nu anjeunna. Di mana kabeh nu anjeunna moal dikoretkeun eta sakabeh nu tadi teh ku maneh. Sabab loba jalma ngoretkeun kana perkara-perkara anu sabenerna eta perkara anu dikoretkeun teh lain anu manehna. Gitu matak maneh ulah aya nu dikoretkeun, da sabab eta nu dikoretkeun ku maneh teh lain nu maneh, nu saestuna mah kabeh ge hakikatna mah kagungan Gusti Allah. Omat ulah aya nu dikoretkeun, da sabab sakabeh anu aya di maneh teh aya nu bogana, jeung dina makena ge kudu ceuk nu bogana. Ulah mawa karab sorangan, nu mawa karab sorangan mah mun teu dikoretkeun ka dituna dihargakeun, diondang ku jalma sangsara mah teu datang. Da eueuh amplopan dina aya amplopna ge ipis kacida, tapi diondang ku inohong mah pok torolong. Da eta geus kanyahoan amplopna. Kamari ngundang sunatan amplopna teh $500. Ayeuna rek ngawinkeun. Wah, bisa leuwih gede ieu mah jigana usia amplopna. Bisa-bisa aing kabeli motor anyar ieu mah. Kitu aya anu kitu. Naon maneh hayang geura kawin ka dieu mawa cai dina botol, maharna sabotol 1,5 juta. Goblok tah gitu. Nah jadi engke ka dituna nu sagala di aku mah kitu da kusabab beracek rarasaan manehna mah eta teh nu manehna. Gitu. Dalamun urang geus bisa ngaleungit, geus eueuh nu dikoretkeun ku urang dina perkara-perkara naon wae nu aya dina diri urang, tanaga teu dikoretkeun, ilmu teu dikoretkeun, pangabisa teu dikoretkeun, urang salilana aya dina sadrah aya dina pasrah kumaha ceuk pangandikana nu kagungan. Dalamun urang geus bisa nepi ka dinya ku urang Sunda mah eta teh disebutna maung. Maung teh singkatan tina manusia unggul. Ku urang Arab mah disebut insan kamil mukamil.